Geus sabaraha siksa Allah anu ku urang karandapan kadele. Tsunami teh, gempa teh, angin teh, poek teh, gunung teh. Eta kunaon? Ku sebab teu percaya ka Allah atawa ka hukum-hukum Allah. Ngalecehkeun ka hukum Allah. Geus biadab manusia teh. Diciptakeun ku Gusti Allah tapi teu percaya ka Allah. Dibere hukum ku Gusti Allah tapi nyeun hukum sorangan. Iya, siksaeun. Siksaeun. Anu mantap kurang hati-hati. Kuari masyaallah. Rempan. Baheula nu mabok tengen di Grogol doang di lapangan Banteng. Di Jakarta tapi kuari manu mabok di handapeun Tanggalawi. Hareupeun 5 urang gigireun 5 urang. Baheula nu zina teh di Jakarta, di Bandung kota gede kuari mah di lembur-lembur. Baheula manu maling teh copet ayeuna di bus kota Gamadi jeung sajabana kuari mah pamalingan di 5 urang. Baheula mah hayang nonton film teh kapan di gedungna ya gedung film kuari mah ieu layar film di babawa ngaji. Layar film di babawa kiai nu mawana gede keur ngising nonton film bae deh. Ieu kumaha lalakona. Saya kasadar baru dek jadi wali. Aya nu ngomong kieu malah mah kiai asana kula mah lamun ka mana teu mawa HP teu betah lantaran asana pareumeun obat bebo. Eta kiai pohara jasa masyaallah. Lain pepegatan jeung makhluk, lain pepegatan jeung dunia. Endahan naon kitu ngaran nyieun jaringan. Tapi nyana dek ngembangkeun agama, ngembangkeun ilmu mah bisa. Ilmu Allah mah bisa pakai jaringan zahir, ilmu Allah mah make jaringan batin. Ta'alluq galbu urang ka Gusti Allah. Deket urang ka Gusti Allah, makin kapercaya ku Gusti Allah. Makin deket, makin kapercaya. Di mana urang dus ka dinya, ayalah dina ma'rifatullah wa rasuluh. Allah geus percayaeun ka urang sebab dek dikukumahakeun ge nyana di bawah lindungan Allah. Lain make jaringan, make organisasi gaji supaya loba. Wow, pakai surat kondang terus dihubungan capek ngaji kos gitu. Emang ulah kira kieu kitu lain ulah ngan kana nyeri hate. Nyeun undangan 1000 nu datang 100. 100 ge jeung tihang aya 10 berarti 90. Capek maning diri urangna bersihan deketkeun ka Gusti Allah, pegatkeun urusan dunia, pegatkeun urusan makhluk eta mah hate ayo bae ka Gusti Allah makin mencrang herang ada blus indah teu meunang ngadenge tongtrong ngajung ngorenjag bae. Ngorejat, asal ada tongkrong ngorejat. Kok mau nu jualan tongkrong ngorejat jasa. Terus gitu ta, eta bersih hate, karena masyaallah. Kuari batung ti mimiti kiai nangis kos kararia komo pemerintahan aju nu negor ka pemerintah eueuh. Di zaman Gus Dur mah dibuka lebar-lebar teh demo teh dibuka sakahayangna ayo hayang nyaho cak Gus Dur kumaha. Kemudian dipanggil diterima sok adu argumentasi. Dibuka lebar-lebar teh di zaman Gus Dur. Ulah aya skap antara pemerintah jeung rakyat. Sebab naon? Pemerintah teh dek urusan rakyat. Lamun aya hijab aya sekat dek kumaha urusanana. Dibuka lebar-lebar. Ha, demo diunggal negara, diunggal kampung. Ayo. Ngan demo ulah sademo-demona siapkeun argumentasi. Madal, tanya argumentasina. Nah, dijawab ku Gus Dur, makana kieu makana kieu kumaha maneh? Anu teu cair kabeh. Dibuka lebar setelah Gus Dur langsung SBY masih aya keneh 60% demo masih aya keneh. Diganti ku ari ku presiden urang terkurus sedunia. Teu masalah emang presiden urang kenyataanna kos gitu. Teu masalah eta ge cak nu lintuh ngomong gitu ge. Kumaha tak kuari? Kuari tidak ada demo. Bahkan hampir undang-undang kembali ke zaman Soeharto. Namun demo bisa tembak tempat. Encan
sampai kadinya mangan direncanakeun teu meunang sekat makin jauh. Di zaman Gus Dur dibuka sekat, rakyat jeung pemerintah tidak ada sekat. Pokoknya nanya naon beurang penting silahkan di zaman Gus Dur mah, tapi kuari awas demo-demo, awas informasi dan lain sebagainya. Emang kuari gitu siap. Jadi geus teu wani kuari mah. Nyara baris nyarana bae urang nonton nyana. Teu bisa dek laporan. Lamun anak geus teu bisa laporan ka bapa dek kumaha jadina. Kula masuk inget ka dongeng baheula di zaman gitu di India zaman tabiin. Aya seorang pemimpin India Islam. Harita keur carita pomarana. Nyana nyun lukisan gede jeung bagus. Lukisanana gandrung kan di India mah gandrung tanggal gandrung. Lukisan tangkal gandrung nu gandrungna keur meujeunna buahan. Didinya aya manuk enclak di buah gandrung, kemudian bari macok kitu ta lukisanana. Wah, indah jasa, bagus jasa jeung gede, tempelkeun di hareupeun istana raja. Ku abeh punggawa-punggawa mun kieu mah bangsap, kitu kerabat-kerabat kerjaan wae di istana ningali jeung supaya kitu mengomentari. Wabeh komentarna nu mistek bagus, hebat, memang bener bagus. Ku ari diundang ti kalangan tokoh masyarakat. Geus giliran pejabat ngabaguskeun kabeh tokoh masyarakat konglomerat, kabeh diundang supaya neuleuh lukisan tersebut. Wah, anu teu ngalem, kabeh memang bagus. Kabeh ngalem jeung bagus. Kuari ti kalangan rendah si miskin. Si miskin salembur cokotan coba si miskin ngumaha terhadap lukisan ieu. Begitu lolo si miskin mah ngaranna ge miskin ieu jeung bodoh kan. Atuh teu bisa ngadilai nya mah. Ngan aya salah saurang miskin jasa cumplang campling. Tanya saurang ieu bagus tas eta. Kumaha ieu lukisan? Cek ulama ieu lukisan teu bagus. Kok kaget atuh. Wah, sana dibunuh sedeng kurang. Teu bagus sakeuna ieu lukisan, bahkan salah. Panggil ku raja. Ke, berani amat ieu ngateu baguskeun jeung nyalahkeun. Sedengkeun ieu karya seseorang anu luar biasa. Aya anu ngalukisna. Burum. Di pelebah mana teu bagusna jeung pelebah mana salahna ieu. Raja ge sarua bingung. Panggil. Coba nyatakeun di harapan manusia. Kira-kira ieu lukisan bagus apa jore? Jore. Miskin ieu berani amat miskin. Kira-kira ieu bener apa salah lukisan? Salah. Nyatakeun coba kuari di hadapan masyarakat. Di hadapan penggede ieu. Kagorengan jeung kesalahan jelaskeun. Cek nyana teh kieu. Ieu tangkal gandrung, aju tangkal gandrungna keur buahan tere dipanen berarti mondoyot. Kemudian aya manuk mah di mana ge, di mana enclak teh tilo konfirmasi heula. Setiap diencelakan ku manuk, tangkal pare, tangkal gandum jeung tatangkalan pasti ngoy. Jeung manuk mah biasana sok ngadaharan bebas, biasa barang dahar sebab ngaranna ge manuk. Nah ieu dideuleuh ku kula, tangkaina teu ngoy. Nomor kadua manukna bangun isinan. Ieu salah, ieu ngagambar. Kos kieu teh. Wah kabeh, uji bener oge jadi sok coba. Bener oge. Hiji tangkal adu disinggahan ku manuk, kemudian eta tangkal ajeg bae salah atuh nu geus kitu mah. Nomor kadua lagi mana manuk barang dahar kadinya ulah isinan ieu mah gambar manukna teh isinan lantaran anu dilukis teh tukangna. Jadi berarti keur macok ka ditu tanda bahwa ieu manuk teh isinan. Ieu salah raja. Tanya deui, leuwih jerona deui kumaha ieu maksudna? Ieu teh kapan gambaran antara rakyat jeung pamarentah.
hartina pamarentah teh ieu tangkal gandrung anu siap dipondoyotan ku masyarakat. Kemudian hartina gambaran manuk eta adalah rakyat. Di mana bae rakyat mandek entrakna jeung girah bae. Geus di mana-mana ieu teu ngarasa beban, tangkal gandrung dieunteupan ku manuk teu ngarasa beban, berarti eta teh tangkal anu bangkawarah. Don eta tangkal burung raja. Begitu ditangkap, kula mah tangkal cakna, lain raja. Ieu mah tangkal nu bloon. Belah ditu nama ya raja. Bisa fakir teh bisa miskin. Ieu teh manuk gambaran rakyat anu deuk singgah menta diurus ku tangkal gandrung, sebab di tangkal gandrung aya potensi. Geus di mana tangkal gandrung dienteupan ku manuk, kemudian tangkal gandrung na ajeg bae, berarti tangkal gandrung teh henteu tawadu. Tangkal gandrung hebat mah di mana dienteupan ku manuk, pasti kudu ngolai, berarti tangkal gandrung teh gandrung tawadu. Geus didinya dipersilakeun manukna dengan bebasnya tuanana. Kitulah gambaran antara pemerintah jeung rakyat. Cukup gambaran gandrung jeung manuk ge. Nah ieu baheula bae tangkal gandrung geus dilukis baheula eta dieunteupan ku manuk tangkal gandrung ajeg bae ku ari. Boh komo kuari. Komo kuari. Kumaha meureun teh ngagambarna kuarinya urang antara tangkal gandrung jeung manuk. Asana meureun digambar deui hiji deui di dihandap. Di hiji deui di dua di dua, tilu, opat lah. Dihandap aya lemah opat. Nu hiji mawa kokoprak. Geus aya manuk kokoprakan. Nu hiji mawa tambang. Geus aya manuk geus tambangan bae. Nu hiji deui mawa rante, nu hiji deui mawa peso. Meureun gambaranna kitu ku ari mah tah deuk nyalametkeun gandrung. Oh, dihandapna. Tuh, baheula mah eueuh dihandapna sakadar teu ngeloy doang geus jadi kecaman masyarakat. Begitu dipanggil si miskin teh deuk disiksa. Aya anu ngabela ulah disiksa sebab ieu deuleuh heula kehirupan sapopoena. Barang diteliti horenganan kanyahoan ieu waliun min auliaillah. Kulantaran kanyahoan wali akhirna raja sieun menta hampura, maka ieu lukisan diganti ku ari mah. Setelah raja hendak menta hampura dididik ku eta wali, kuari eta dibelem lukisan nyieun deui ku lukisan anyar. Masyaallah tangkal gandrung dienteupan ku manuk. Manuk nu enteup di dieu lain hiji, anu endeup enteup ge aya deui, nu endeup enteup di dieu loba jasa manuk, tangkal gandrung nang ngeloy bari jeung loba. Nah eta tanda bahwa siaplah pemerintah endeup mere dahar ka rakyat, deuk urusan rakyat bari aya dina katawaduan. Urang mah lamun neuleuh lukisan teh salukis-lukis bae. Urang lembur mah teu nyaho maknana lamun lukisan aya nu hargana 1 miliar, lamun lukisan nu hargana teh 10 miliar, lamun lukisan aya nu hargana teh 100 miliar, urang mah balik ge jebi nanaonan. Sebab naon teh? Urang mah teu nyaho lukisan naon maknana naon. Lamun abstrak kumaha mana abstrak mah geus teu paham. Urang lamun ningali lukisan-lukisan Sufi ti Turki, ti Baghdad, maka harti ku kabehan ge. Lukisan jelemana, lukisan alamna, lukisan luhurna, lukisan segedegeunana, lukisan teka harti tapi ku jelema anu nyupi maka harti. Oh, ieu lukisan keur ekstasi poho ka alam dunia, hanya mengingat ke Allah Subhanahu wa taala. Jabarkeun ielah sosok manusia kieu, ielah dihandapna, ielah luhurna dan lain sebagainya. Ta eta kaabstrakanana eta lah nu mahal. Nu mantak di Baghdad deh aya lukisan anu geus ratusan tahun dijual 100 miliar. 100 miliar lukisan. Lain lalagaan lukisan. Urang mah ngalukis teh ieu naon ieu lukisan? Ieu kareta jeung kareta tabrakan. Masyaallah. Guys, jeung deui balikeun deui. Ieu lukisan naon ieu? Ieu mah jelema. Heeh. Pan ieu beutengna gede. Ieu beutengna gede. Nu ngagedean beuteng sa? Tah ieu ieu. Oh. Berarti ieu mah jinah heuh, tang bisa urang beuteng gede dilukis. Gendut burung geuh bapak. Urang lukisan teh kos sekarang itu, Pak. Masyaallah, masyaallah. Nah, iyalah kubangkawarahna umat-umat nu baheula mempertahankeun kakufuran.
sanajan Allah ngutus nabi ngutus rasul mawa mukjizat kadele kunyana mukjizatna tapi teu percaya atuh di zaman Kangjeng Nabi urang ge urang onam ku ari teu ningali teu hadiran mukjizat Kangjeng kapan Abu Jahal mah ningali kehadiran mukjizat Kangjeng Nabi nyahoeun lamun dicuru Kangjeng Nabi keluar cai nyahoeun lamun ketika Kangjeng Nabi keluar jelema harareas nyahoeun lamun bulan di harapan ku Abu Jahal turun ka handap beulah nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu keluar dia maca syahadat langsung indit deui nyahoeun lamun onta ngobrol jeung Kangjeng Nabi nyahoeun lamun eta tunggul korma teh ngahing-hing ceurik menta suaka ka Kangjeng Nabi eta mukjizat Kangjeng Nabi luar biasa kanyahoan ku kabehan kehadiran ku kabehan tapi ku bakawara mah bakawara bae urang mah ku ari sakadar dongeng ti kiai diberjanji aya dongeng nu madak deueukeun ka berjanji teh ku Muhammadiyah bidah dolalah teh kajen di bidah-bidah ge urang nyaho ti berjanji al jannatu wa na'imu hasadul liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi abdadi ulimla bismillatil aliyah mustaddiran fi barakati ala ma ana lahu aula terus dibaca ku orang malam macam min hamli terus jadi orang kan ngeunaheun geus aya Syekh Ja'far anu nyieun dibidakeun ku Muhammadiyah jeung teuing sabab naon urang nyahona ti berjanji dibaca ku orang berkahna luar biasa baca ku orang muludan berkah mah ulah wakaheula berkat nu jelas mah sia mah kadinya bae heran berjanji teh lain hayu kurang diasupkeun ka jero hate tungtungna memanggul berkat tapi eta ka berjanjina teh hormat sia teh meunang cau gede ti berjanji sia eta meunang anu ti berjanji tapi ka berjanjina teu ngahormat blohon amat baca kurang masyaallah orang lamun maca wa kim bihi min nasabin taharahu Allah taala min sifahil jahiliyah orang zainul khairan ku hadiran fi mawlian wa wada eta kan ngeunaheun urang oh sejarah Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi tak dibaca walamma tamma min hamlihi syahran ala masyara qali mutalifatin marwiyah tufiya bil madinatu syanifatul munawwar Abu Abdullah wa kana baridan jangan coba mah talar kos gitu teh tileleutik bicara sombong amat emang sekali-kali yang sombong ya naon sebabna atuh kula tileletik di dieu maca sholawat jeung almarhum Abah teu kuduna teu pernah kula mah bener henteu pernah nalar eta ngan anggal malam Jumat ngadengekeun malam Jumat kula malam Jumat terus-terusan sholawat maca berjanji atuh talar sorangan okos urang ngadengekeun khutbah teh eta di atuh talar khutbah Jumat atuh dipake mah henteu ieu ngan talar tuh itu tahu mantap teu pernah nalar ngahajakeun kula mah bener teu pernah ngahajakeun nalar gitu tapi ka talar batur nu salah nyaho kula mah kula mah nu salah oleh salahkeun segala marhaban segala teu pernah nalar ngahajakeun ngan kula daran tileutik baca selawat yang berjanji jadi inget bae terus masyaallah karim geus barang kabeladina oh indah amat ya berjanji Masya Allah dibidahkeun Muhammadiyah ku presiden teuing urang nyaho berjanji nyaho naon kitu ngaranna kaayaan Kangjeng Nabi sejarah Kangjeng Nabi ti berjanji nyaho kitu naon mukjizat Kangjeng Nabi teh ti berjanji atuh geus nikmat biasa ya Allah urang maca mukjizat bae balik manggih mukjizat ye teh lain mukjizat sakitu maca doang orang dijemput dianterkeun aju urang dibere berkat eta makna mukjizat pohara ka urang eta kok Haji Pudoli mah beli mobil eta mukjizat eta pohara jasa masyaallah karim hei pohara madak sing ada eta mah kudu disuhud teh mah mau berjanji kudu disuhun mun Haji Pudoli nyuhun berjanji bud kunaon eta disuhun ieu masyaallah mukjizat ka beli mobil ye aduh Masya Allah kudu mah diminyak misikan mukjizat eta dzalika yaqba'ullahu ala qulubil kafirin sakumaha nu baheula teu iman ka para nabi ka para rasul padahal mah dibere mukjizat neuleuh jeung hadir tapi tetep bangkawala kunaon eta diceplok ku Gusti Allah hatena diceplok dilak dicap
bakawara sakumaha umat tu baheula hatena dicak diceplok teu daek iman yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Allah ge nyecap, Allah nyepok ka hate-hatena nu kafir sanggana kuari. Di Amerika lain teu nyahoeun kana dongeng-dongeng Kangjeng Nabi, di Inggris lain teu nyahoeun informasi geus akurat jasa. Kuari mah informasi geus lain, di surat kabar lain, di majalah bae geus di segala rupa geus aya satelit. Ditampung kuari mah di satelit, di awang-awang kuari urang tinggal mukaan bae diceritakeun sejarah kimimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka sejarah Kangjeng Nabi urang wali-wali nu baheula araraya berikut kitab-kitabna urang kuari mun hayang kitabnya hayang kitab hayang kitab Zabur tinggal diklik bae urang hayang kitab Injil tinggal diklik berbagai bahasa lamun baheula Kangjeng Nabi nu bahasana bahasa di Irak Babilonia Suryani eta teh aya kuari mah tinggal dipencet keluar susu salah mencet hayang nyaho Irak nu keluar eta bumbu kuari badeg naon timimitin eta baheula nama Kangjeng Nabi nu teh bahasana Suryani di Babilonia. Kemudian kabelah dia aya nu nyararaba umat-umat Kangjeng Nabi Nuh teh ka dieu ka Israel ka dieu ka Yordan kebelah dituna terus ka Tajikistan terus ka Maroko campur jeung jelema-jelema urang dinya berbeda bahasana bahasa Suryanina leungit kos urang bae kuari urang di dieu bahasana Sundanya mbak ka Jakarta urang berubah bahasa jadi bahasa Betawi kemana aja leuleug ngapain aja ane-ente Jakarta kan gua itu. Weh, ayo di Jakarta itu sok sara rombong, membalik di Jakarta harus sombong. Orang Sulawesi balik ke Jakarta, aju ka ditu ka imahna ka lemburna, aju sok sombong. Ya antara mana aye? Waduh, sombong biasa. Kan dikurangan-kurangan orang Jakarta mah, lamun sudah jadi udah. Gitu kan? Dikurangan-kurangan coba ge, orang Jakarta mah gitu. Kulantaran sombong jasa ieu orang Sulawesi balik di Jakarta sombong jasa. Urang ditu yang nurutan orang Jakarta ngomongnya nah dikurangan sarua aru atang ari akata udah ompong siapa orang Sulawesi nurutannya lah ya Allah ya Rabbi nah kadzalika Allahu ala qulubil kafirin diurang ulah nyaritakeun di Eropa, ulah nyaritakeun di Amerika, ulah nyaritakeun di Australia, Asia kuari. Di Asia lah Asia Tenggara ka dieu ka urang. Sipikna ieu ambalaya kafir jalain teh nyaho nyana informasi. Kafir di urang teh palalinter. Janyahoon di Indonesia mah ulah mulut samulud-muludan komo di Jakarta mah nu mantak Ahok marah ge. Ulah nyaritakeun Muhammad cakna. Marahnya na muludan rajaban orang mah dimarahan dia terus lah sebab eta mah dipake ka cinta ku urang dibidah-bidah terus lah diharam-haram kajeun nah eta meluapkan rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin dibidahkeun makin gede-gede begitu aya Muhammad dia ngabidahkeun di dinya aya jawara tukang ngadu kotok mabok dinyana aya ngadu kotok aya judi aya begitu ngadenge dibidahkeun saha nu ngabidahkeunana tanding naik udah muludan kotok aing peujit ku sia hebat jawara kan beres nya muncit embe muncit kotok wah muludan amprekan lantaran jawara nu ngayakeun wah luar biasa beres muludan beli kotok deui enggak saya mah muludan doang cek ngana ngadu kotok deh kotrek Tapi gusi itu jawara di orang. Ini sakit juga guys, alhamdulillah. Teu menang kasuat-suat di orang. Nah, ya kunaon ya? Kristen nu aya di urang teu iman ka Kangjeng Nabi. Yahudi nu aya di urang teu iman. Budak Konghucu dan lain sebagai kafir-kafir teu iman. Oh, yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Diceplok ku Gusti Allah. Seakan-akan geus teu robah. Lamun urang nyen kwetansi kemudian make materai ceplok jet geus teu robah deui ketika aya perubahan sidang menang urang sebab geus aya cap yatba'ullahu ala qulubil
mentak urang mah teu kazamanan Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi beuh ieu maha jasa seakan-akan urang mah kuari geus aya di surga Firdaus. Padahal mah teu kazamanan para sahabat para tabiin teu pernah ningali kana mukjizat Kangjeng Nabi, teu pernah ngahadiran mukjizat Kangjeng Nabi, hanya dongeng-dongeng ti kiai ngajaritakeun mukjizat tapi nyulusup ka jero hate urang iman ka Kangjeng Nabi. Sanggeus teh iman urang terus tuturuti ka Kangjeng Nabi sabisa-bisa urang eta teh urang seakan geus aya di surga Allah. Masya Allah, dimantak urang muludan teh muludan keur aya di surga sebab nyaritakeun ahli surga. Teu pernah urang tua karambanan kabarengan urang kazamanan ka Tuhan Syekh Abdul Qadir, tetapi caritaan-caritaan jeung elmuna aya urang cinta ka wali Allah lantaran Gusti Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an la inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang wali nyulusup ka jero hate urang komo mun nyaritakeun karomah para auliya Allah urang cinta teu kabendung ku urang di bidah-bidah Wahabibah. Apa itu? Woh, nggak bidah-bidahnya maka haul-haul Tuhan Syekh haul-haul bangsa kajen teuing. Hanya urang nyaho, hanya urang nu ngarasakeun kacinta urang ka wali Allah. Geus bae urang mah sakitu bae di bidah-bidah sok ke di akhirat balap sia jeung aing. Sakitu bae. Ulah hese-hese sia ngabidahkeun. Sia aing bae dek cinta ka wali aing. Titik geus sakitu. Teu cenah beusi ka neraka, aing ge beusi sia ka neraka bego. Siang ngabeusi-beusi ka aing mah lain ngabeusi-beusi deui ka sia. Leuwih ti beusi aing mah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Wa ma wajadna tumanggihan kulan wagung kana lolobana manusia minah dintina nyumpunan perjanjian. Urang teh baheula di alam arwah teh ditanya ku Gusti Allah, "Hei arwah, nun Gusti. Alastu bi rabbikum?" Lain sakola pangeran jen. Qalu bala syahid. Sumuhun Gusti. Abdi teh percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi nyaksian. Hei. Teh nurut padeh ka kaula. Sanes nurut deui atuh Gusti ja Gusti teh nu nyiptakeun abdi. Moal maksiat. Baja abdi kudu maksiat. Nyaan mana diparentahna Allah teh bakal nurut? Beuh Gusti, buktikeun ku Gusti. Di mana abdi engke ke alam dunia kebalik deui ka Gusti deleukeun abdi mah moal maksiat saeutik-eutik acan. Hega tuh. Tah eta janji urang baheula di alam arwah. Terus dikaluar-luarkeun ku ari. Tek Ahok terima. Si siang-siang melingseng teh. Cinglu teh iman. Insyaallah stegwan teh iman. Lupa jasa. Si enci teh ari iman. Eta kabeh teh ari iman. Nah ieu lah. Wa ma wajadna liakrim min na'at. Manggihan kaulan lagung kana lolobana manusia nyumpunan perjanjian. Yaumazil misak dina poean jarang dibaheula dengan ucapan qalu bala syahidna. Abdi teh nyaksian percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi teh bade ngalaksanakeun sakumaha tugas-tugas ti pangeran. Mangga Gusti, tapi geuning buktina mah henteu. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil alam di alam arwah baheula urang janji qalu bala syahidna urang kuari alhamdulillah akur cek Allah Islam inna dina indallahil Islam salat alhamdulillah sanajan subuh jam 7 Allah mah dini tetep kodoan malaikat ge wah sia mah kodo deui ka jeung kumaha ge masalah geus lah ta eta kita puasa alhamdulillah puasa zakat haji malah di Indonesia memunggah haji itu antrina luar biasa. Sadunia paling antusias haji Indonesia. Pakistan ini 2 Indonesia pohara jasa datang ke kuari duit sabaraha triliun beureut lantaran nungguanana urang kuari 5 tahun 7 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun 23 tahun beuh lain lalagaan berarti antusias jasa kan
pohara. Geus kajian pae ge aing geus daftar mau masalah geus cenah teh. Heuh masalah. Eta kan sangat antusias. Berarti kan nek ngabuktikeun golu bala syahidina. Mantak, ieu nu mantak darek ngaji ka dieu kunaon? Baheula janji abdi bade percaya ka Gusti, tur abdi bade ngalaksanakeun aturan-aturan Gusti, abdi bade ngalaksanakeun aturan Gusti teh kulantaran kudu nyaho, abdi teh hayang nyaho, mantak ngaji ka dieu. Tah ieu teh urang kuari ieukeun di sorga ieu. Kan manya di sorga aya tukang wuduk sagala. Aduh, Gusti, ujang. Tukang uduk, tukang sate, sorga kos gitu amat. Maknana urang teh keur aya dina sorga. Sebabna sesuai jeung janji urang baheula di alam arwah. Ngan lolobana fama wajadna li aktsarihim min tah nu neuk ngabangun sumarekon dirinya eta teh nu jalir janji ka Allah. Nunggus jelas-jelas perumahan diri itu sina Kristen kafir-kafir mayoritas eta teh anu jalir janji ka Gusti Allah. Tah Kristen nu ambalaya di urang Yahudi nu ambalaya eta nu jalir janji ka Gusti Allah. Teh kejeun teuing hege. Sakayangnyana geus teu penting salametkeun urang sing hade. Niat urang, tekad urang, ucap urang. Awas. Ulah da tekad tergelincir tidak real na salametkeun. Wa ma wahyu wajadna aktharahum lafasikin jeung sanyanya wajadna kaula manggihan agung aktharahum kana lolobana manusia mah oreng lafasikin lolobana mah berarti mayoritas manusia fasik ieu cak Allah. Lolobana manusia teh jalir janji cak Allah. Lolobana manusia teh horenganan pasek cak Allah. Kuari mah sa Tangerang we, sa Kabupaten Tangerang aya sabaraha kecamatan, satu kecamatan aya sabaraha desa, sadesa aya sabaraha RT. Berarti umat da kahitung sa kabupaten teh aya sabaraha umat Islam. Kuari eta umat Islam teh anu belajar dina kaislaman aya sabaraha, sanggeus belajar dina kaislaman anu make aya sabaraha, anu sok salat konsisten aya sabaraha, anu sok zakat konsisten sabaraha, anu salat nage khusus sabaraha. Barani hitung-hitung sa kabupaten hiji-hiji acan. Aya anu khusus hiji dua mah meureunna. Anu salatna alhamdulillah cirina di Cikupa masjid dibangun, di Belaraja masjid dibangun, di Sepatan masjid dibangun. Eta kan ciri berarti aya nu salat. Sanajan subuh mah subuh nu adzannya na, nu qomatnya na, anu berjamaahnya na make sapeker di kesulobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek masyarakat lobaan ge bareng di deuleuh anak kene. Ya Allah, ya Rabbi borongan. Eta di mana cenah kieu moal bejakeun lah. Itu bae pokona mah tah. Gusti Allah. Horeng bener ieu. Wa wajadna aktsarahum lafasikin. Urang mah ulah kasupkeun ka ayat ieu, urang nu kaluar tina ayat ieu. Namun Allah ngajelaskeun lolobana jelema jalir janji urang mah ulah. Mun lolobana manusia adalah fasik urang mah ulah. Mudah-mudahan urang ditetepkeun iman Islam, dikuatkeun iman Islam sehingga iman Islam urang kabawa maut, di akhirat urang disalametkeun ku Gusti Allah, diiringkeun bareng jeung para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.